ente sok ngerasa teu percaya diri. Enya, kuring sok ngerasa teu percaya diri. Naha? Kusabab kuring teh terang, kuring teu sehebat jalmi-jalmi di ditu. Naon anu keur maneh teu percaya diri? Sadayana di jero kuring teh sok nanya ka diri sorangan, kunaonnya kuring teu tiasa ngarobah kaayaan siga batur. Sapertos perkawisna kuring ngan tiasa ngajieun masalah. Emangna masalah naon nu atos maneh perbuat? Teuing. Nanging kuring teh hoyong tiasa ngarobah kaayaan siga batur. Nu geulis, anu beunghar, anu sukses, anu jegut. Sedangkan kuring teu tiasa ngabahagiakeun kadua kolot kuring. Meureun maranana isin. Maneh terang teu? Gusti Allah nyiptakeun jalmi eueuh nu sampurna. Sabab Gusti Allah nu leuwih sampurna. Saban jalmi teh gaduh kalapatana masing-masing. Kedahna maneh teh tiasa ngagorejat di kalapatan eta, supados tiasa ngarobah kaayaan diri sorangan. Ku cara kumaha sih carana maneh bisa ngagorejat di kalapatan eta? Sareng tiasa ngalengkahan di jelema anu tos disebut tadi. Kuring atas cobi mecakeun ameh tiasa ngagorejat, mecakeun ameh tiasa leuwih mending tibatan sabelumna. Tapi naon hasilna? Teu aya. Nu aya kuring sok ngajieun masalah deui. Kuring sok isin, kusabab maranehna sok katingali bingah pisan. Hei, bingah wae teu mahi bikin anjeun jadi mending. Kumaha sih bingah teh bisa tercipta ti diri sorangan? Maneh anu tiasa nyiptakeun bingah eta sorangan. Inget, loba keneh jalmi di luar nu leuwih kirang tibatan maneh. Maneh teh kedahna tiasa ngagorejat, tiasa leuwih percaya diri. Ulah hayang barobah siga kaayaan batur di ditu. Jadilah diri sorangan. Margi ngan maneh hungkul nu tiasa ngarobah kaayaan jadi leuwih mending. Sumangat.